Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Abah dina dongeng Sunda anu judul Budak Pahatulalis. Kacaritakeun di hiji kampung aya budak anu pahatulalis anu ngaranna eta budak teh Kemed. Harita ditinggalkeun ku nu jadi indung bapana mung dina harita kira-kira 7 tahunan dah. Eta budak teh dikukut ku nu jadi uwana. Dimanfaatkeun ku nu jadi uwana teh nyaeta sina ngangon itik. Tiap poe eta budak teh ngangon itik di isuk nepikeun ka sore. Eta budak bari ngangon itik teh kabiasaan sok kokodok atawa ngalabelut di sawah. Dina hiji poe eta budak teh keur nyata ngangon itik jongjon we ngalabelut atawa kokodok ngalalauk di sawah. Itikna teu kanyaoan. Geus kitu bae kajadian yen eta waktu harita itikna teh ngaprak kana pabinihan anu bogana Ki Dasim. Sabot keur kitu eta budak keur kokodok datang weh nu boga pabinihan nyaeta ka sawah ngontrol eta sawah. Nya weh pabinihanana teh ruksak digalei ku itik anu angonan si Kemed teh. Atuh eta Ki Dasim teh ngamek lak-lak dasar ka si Kemed. Pajarkeun teh abong budak teu indung teu bapa eueuh pisan pendidikan. Anu kacida teu geunahna ku si Kemed mah nyaeta pajarkeun eta teh budak teh nyaeta budak eueuh indung bapaan. Mawa-mawa pajarkeun teh anak jadah. Dasar anak haram jadah ceuk eta Ki Dasim. Atuh si Kemed teh ngamek. Harita mungkin dina umur si Kemed teh kira-kira geus 15 tahun kana 12 tahunan. Ku dicarekan kitu tadina mah sabar tawakal pina kata mah teu dianggap ajenting kumaha bae oge ngan ku teu geunahna mah pajarkeun teh yen si Kemed teh anak haram jadah atawa anak jadah. Kaku cara kitu atuh pudeg-deg teh si Kemed teh amek anu nyamperkeun ka Ki Dasim. Ki Dasim kira-kira harita umurna teh kana 50 tahunan. Sedangkan si Kemed umurna nyata kena 12 tahun. Si Kemed nguntuk nguyuk jeta kumaha engke cenah. Atuh gebruh harita dina waktu harita teh si Kemed nyamperkeun bari jeungah heat. Anu tuluina galungan antara eta Ki Dasim jeung si Kemed. Papuket eueuh nu nganyawankeun yen eta aya 2 jalma geur nyaeta gerlut papuket kawas muning we di sawah geus silih sepak silih tinggang silih dengkek. Anu satuluina kulantaran eta si Kemed gede tanagana sedangkeun Ki Dasim mah maju kakolot. Anu satuluina eta ditinihan Ki Dasim ku si Kemed tur tadi cekek beheungna. Atuh teu bisa napas dina waktu harita eta Ki Dasim teh tepikeun ka kapaehan. Si Kemed oge ngarasa reuas yen sanggeus eta Ki Dasim ngaleh-leh ceuk manehna boa-boa paeh Ki Dasim teh. Atuh si Kemed teh lesot tina eta beheungna Ki Dasim nu geus kapaehan teh ngabecir lumpat sakalumpat lampet maksudna rek ngajauhan ti eta tempat. Yen sieun dina pikirna boa-boa kuring si eta Dasim teh paeh. Kuring pasti bakal diteangan ku polisi. Tuluy sakaparan-paran eta si Kemed teh lumpat anu maksudna rek ka kota nya we.
harita nepi ka kota teh kira-kira geus reup-reupan nyaeta geus maju kawan Cimagrib. Karasa beteungna yen ngarasa lapar, anu satuluna si Kemet teh ngadeuketan ka tukang sate, kabeneran ka ame nyaeta sate teh seungit na matak ngageuing kana beteung anu kalaparan teh. Sugan we cenah aya nu mere ceuk eta si Kemet. Ngadeuketan nyaeta ka tukang sate beda jeung di kampung. Di kampung mah waktu kitu teh waktu magrib teh jelema teh ngararampih, ari di kota mah beda. Di kota mah loba anu arulin anu ngadon jajan ka warung atawa ka toko. Geus kitu we dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala eta di warung atawa di tukang sate teh aya nu keur ngadahar sate. Luak liuk eta nu ngadahar sate teh ngeunah mah ngeunah cenah ieu sate teh tapi lada. Kabeneran ngareret ka si Kemet, jang ka dieu jang. Ngageroan ka si Kemet, atuh si Kemet nu keur colohok ningalikeun anu ngadahar sate teh nyamperkeun ka anu ngadahar sate teh. Ieu cenah jang, sate dahar cenah nya. Cenah yuh lada teuing ya. Bari jeung eta ceuk anu ngadahar sate teh dahar wayahna cenah nya, ge cenah dibere duit. Bahkan dina waktu harita si Kemet teh ditah ngadahar sate atuh puguh we. Beteung keur lapar aya nu nawaran sate, bari jeung dibere duit. Atuh si Kemet teh ngarasa bunga, langsung didahar eta sate teh. Memang karasana lada tapi da geus biasa. Si Kemet mah nyaeta ngadahar lada teh geus teu jadi masalah. Bari kaayaan beteung lapar, atuh meuni ceuk dina paribasana mah ngan ukur sakoteak ngadahar sate eta. Bari jeung boga duit. Dina waktu harita sanggeus nincak kana waktu isya, atuh si Kemet teh ngarasa tunuh. Bari jeung ningali kaayaan beuki reup-reupan, beuki peuting. Bahkan toko-toko harita geus loba anu tutup. Ningali kitu si Kemet ningali karena runtah yen aya kardus, atuh satuluyna eta kardus teh dicokot ku si Kemet. Tuluy dipake ngagoler nyata di emper toko anu geus tutup. Anu satuluyna si Kemet teh tibra sare ari reup peuting, kira-kira jam 12 peuting. Aya ucing jeung anjing pasea. Atuh eta ucing teh lumpat ka tempat si Kemet nu keur ngagoler teh. Si Kemet nyokot batu, anu satuluyna eta batu teh dibaledogkeun ka eta ucing jeung anjing nu keur pasea. Eta batu teh henteu keuna ka ucing atawa ka anjing oge. Ngabeleweur nyaeta kana kaca toko, gebro atuh harita kaca toko teh pupus. Duh, bahaya ieu ceuk si Kemet teh. Kudu kumaha cenah ieu. Sabot keur kitu atuh aya anu ngontrol kadinya nyaeta mun ayeuna mah satpam, baheula mah kasebutna teh nyaeta hansip anu geus ditugaskeun dina tiap-tiap peuting pikeun ngajaga eta toko-toko di kota teh. Saha cenah ieu nu moboskeun kaca, ceuk eta hansip teh. Bari tah hansip duaan nyamperkeun ka si Kemet. Cenah maneh cenah nu moboskeun kaca toko. Aduh, cenah sadaya-daya cenah abdi teh da sanes ngahaja. Tadi yen aya ucing jeung anjing pasea ka dieu ku abdi dibaledog. Eta henteu keuna kana ucing atawa kana anjing teh ngan nyaeta kana ieu kaca. Cenah ayeuna mah kieu najan kumaha bae oge da maneh moal bisa ngagantian cenah kana kaca toko eta. Atuh nu satuluyna eta si Kemet teh dibawa ku eta dua hansip anu maksudna dilaporkeun ka polisi.
Anu satuluina eta si Kemed teh dibawa nyata ku polisi ka tempat pangbuyan nyata barudak biasa sok dipake manyara barudak anu di hukuman teh dipisahkeun jeung kolot nyata khusus eta panghukuman barudak. Anu satuluina eta si Kemed di dina patempatan pangbuyanana teh nyaeta digawekeun ku para polisi anu aya di dinya teh nyaeta titah ngebon cengek sagala rupa. Dina waktu isuk-isuk si Kemed teh keur barang gawe nyaeta jeung nu sejena aya jelema anu deleka ka si Kemed teh. Sambot keur ngored eta cengek nyaeta dispecretan cengek nyaeta panona atuh si Kemed teh peurih turta teu bisa beuntak ceurik eta si Kemed teh eueuh anu nulungan sabab kalaka nu sejen teh ngeak-ngeak atawa nyeungseurikeun ka si Kemed. Aya hiji jalma nyaeta harita teh ngaranna Joko nyamperkeun ka eta si Kemed. Jang kunaon jang? Luh cenah abdi teh ieu teh dipecretan ieu panon teu bisa beuntak cenah dipecretan ku batur cenah nu sejen eta nu digarawe teh kalau mecretan kana panon abdi teh bisa beuntak cenah. Naus satuluina eta si Kemed dibawa ku si Joko disibeungetan. Anu satuluna sanggeus disibeungetan atuh si Kemed teh bisa beuntak deui. Anu satuluina minangka tama si Kemed teh dibawa ku si Joko nyaeta di tempat pangsareanana. Kabeneran cenah ayeuna kieu ye. Maneh teh sangaran teh Kemed. Kaula ngaran teh Joko nya. Atuh sarieun barudak nu sejenna teh nu ngaheureuyan ka si Kemed teh sabab cenah kade ceuk eta si Joko kanu balaria kade ulah diheureyan ya budak ya sabab ieu teh dulur kuring ceuk eta si Joko atuh nu sejen teh wanian deui ngaheureuyan ka eta si Kemed. Ngan hanya kalwe cenah kaula teh rek balik cenah kaula mah geus beak cenah waktuna bahkan isukan kaula rek balik nyaeta geus bebas tina hukuman kaula ceuk eta si Joko. Hanya cenah abdi ceuk si eta si Kemed. Kieu we cenah tuh si Joko teh nyaeta da cenah meunang dina tiap-tiap nu mulang ti eta pangbuyan teh meunang mawa nyaeta tempat urut sarekna. Si Joko boga akal. Subuh-subuh keneh si Joko teh cenah maneh cenah wayahna cenah nya ku kuring deuk dileled cenah ku ieu samat jeung kasur kuring deuk di eta maneh cenah ulah loba omong nya. Anu satulina eta si Kemed teh diasupkeun kana jero kasur dileled nyaeta kasur jeung sama. Anu satulina dibeungkeut eta kasur teh si Kemed cicing dina jero eta kasur. Satuluina si Joko teh mangul eta tempat urut sarena di pangbuyan teh atuh dipariksa ku polisi teu aya naon-naon. Anu satuluina naik kana kareta api. Da kitu ceuk dina eta carita di mana-mana geus bebas ti panghukuman atawa pangbuyanana teh nyaeta dianterkeun kana kareta api. Nu sejen oge loba anu marulang dina sabareng jeung si Joko teh anu satulina si Kemed dibawa ku si Joko. Cenah kieu we jadi maksudna jadi moal dibawa da teu apal cenah kana lemur eta si Kemed teh dibawa nyaeta ka tempat si Joko. Anu satulina minangka tama si Kemed teh sanggeus nepi ka tempatna si Joko nyaeta di aku dulur anu sakitu teh nya jadi bebas we eta si Kemed teh. Tak kitu panginten ieu mah mangrupakeun dongeng namina oge dongengnya mugi-mugi we sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Rubina sakitu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.